Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi domina sa'adah fi dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-ayah. Alhamdulillah kalayan kudrah sinareng inayah Allah Subhanahu wa taala urang sadaya dugi ka dinten Jumat nu ayeuna bari ngalaksanakeun nyumponan ibadah Jumat sarta urang ngaharepkeun mudah-mudahan naon Jumat anu parantos anu nuju anu bade dilaksanakeun ku urang sadaya eta urang sadaya kenging magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala, paingan dina surat Yasin ku Allah tos diwartoskeun ti ayeuna mula al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Dina poe ieu maksudna mah poe akhirat naon nu sok capetang, naon anu sok digawe, terutama lambei urang sadaya, mulut urang sadaya nyoroscos teu aya buktos. Ternyata lamun di telaah kurang sadaya, ucap urang sadaya sok ngagunakeun kadang-kadang bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab sok diterjemahkeun ku urang Sunda, ku urang Indonesia anu beda antara harti maksud tujuan dina Al-Qur'an dipake ku urang sadaya, maksud jeung tujuanana beda. Saperti urang sadaya da seueur perbendaharaan kata anu dicanak tina bahasa Arab atanapi Al-Qur'an dipake sapopoe, dipake sehari-hari ku urang sadaya. Sehingga setiap kata nu disimpulkeun maka sikap jeung perbuatan oge lamun salah nya sikap jeung perbuatan oge bakal lepat, bakal salah. Contoh nu umum lamun fitnah eta ku urang mah sok dihartikeun ngomong bohong gitu. Ulah ngabohong eta teh fitnah asyaddu minal qatl, padahal jauh ka cida. Hadirin iman rahimakumullah. Nya kitu deui dina Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 80, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muru marentahkeun ka urang sadaya bil adli supaya adil wal ihsan jeung berbuat kebaikan. Adil cek orang komunis mah sarua rata. Makana
di negara komunisme ulah bakal miskin kabeh. Da kudu rata gitu, sama rata, sama rasa. Sehingga kulantaran diurang sok dihartikeun adil teh rata, boga budak lalaki anak mama, anak bapak, sinyai gue anak bapak. Ulah sok dibeda-beda. Mun lalaki hiji, awewe ge hiji. Da adil cek urang mah, lain cek Al-Qur'an, lain cek agama. Sehingga adil teh rata. Komo adil cek penguasa mah, bahkan Allahyarham Ustad Aceng Zakaria nyebatkeun adil cek penguasa mah jika mau raja hutan berkoalisi jeung sasatoan nu sejen dina hal berburu, ucing jeung anjing berkoalisi jeung singa atanapi maung. Nya we nalika berkoalisi mah hasilna teh mucekil lebih tina biasa. Menang sapi hiji, menang domba hiji, menang kelenci hiji. Nalika pembagian ka anjing teh, sok anjing bagikeun. Cek anjing teh ieu sapi jang juragan, domba jang simkuring, kelinci jang ucing. Kumaha cek penguasa raja hutan teu adil maneh mah bari ditampiling dugi ka ngajehjer eta anjing teh. Nempok kitu ucing ngahulang, apan cenah adil eta teh sesuai dulika marentahkeun deui si maung teh ka ucing, bagikeun ucing cing adil. Tah cenah ieu domba jang sarapan juragan maung. Ieu sapi jang saha jang makan siang juragan. Ieu kelinci jang cuci mulut saha jang juragan. Tah kitu adil teh. Eta mah adil ceuk penguasa kitu emutnya Allahyarham. Para wargi kaum muslimin rahimakumullah, urang oge geuning karasa. Urang mah kudu taat aturan, taat hukum Undang-Undang Dasar 45. Pan ari penguasa maung mah bebas we gitu. Teu aya aturan kumaha ceuk dewek da aing teh gitu keur kawasa. Hadirin iman rahimakumullah, padahal Islam naon disebut adil teh? Definisina lain rata, lain kumaha ceuk penguasa, tapi wad'u syai'in fi mahalihi. Wad'u syai' nempatkeun hiji perkara, hiji hal fi mahalih dina tempatna. Upami pamegat ku Allah diciptakeun waktu dibere lahirna ge, waktu lahir dijieunna ge ku Allah sebeda. Kejadian urang sadaya mungkin pernah nguping nalika di hiji rumah sakit bersalin, dua bayi tertukar. Mana bayi laki-laki milik ibu A, atanapi bayi teh milik nu ieu teh milik ibu A atanapi ibu B. Ternyata ku dokter muslimah dicanak sampel ASI masing-masing dua ibu eta. Ternyata si ibu A mah
kandungan air susunya itu 2 kali lipat dalam proteinnya, dalam vitaminnya, dalam mineralnya, segala rupanya dibandingkan ibu B. Maka dapat disimpulkan bahwa bayi laki-laki itu milik ibu A. Urang tiasa ngambil ilmu tina peristiwa hikmah tina eta perkara kejadian. Yen nu namina pamoget mah ku Allah ge diciptakeun 2 kali lipat dibandingkan bayi perempuan dibandingkan perempuan. Nalika bagi waris oge nya kitu keneh. Kusabab lalaki mah bertanggung jawab terhadap keluargana, maka 2 bagian teh bukan mutlak milik dirina, tetapi bagaimana hak seorang istri kabagian, hak putra-putrana oge kabagian. Dibandingkan seorang istri ngabogaan hiji teh mutlak milik istrina, milik perempuan tanpa ada kewajiban terhadap suami atau kepada keluargana. Utuh. Para wargi kaum muslimin rahimakumullah. Maka lamun kesimpulan eta definisi adil wad'u syai'i fi mahalihi nempatkeun lalaki teh 2 dibandingkeun sareng perempuan atanapi istri hiji eta teh adil. Para wargi kaum muslimin rahimakumullah. Urang gaduh karyawan, lamun urang sadaya tepat waktu mere gaji, maka eta teh adil. Pan urang ge dina hadis yen karyawan teh kudu dibere upahna samemeh keringatna garing. Nya aya ngahartoskeun degi ka beres luut laet gesang langsung dibayar. Aya nyebatkeun samemeh reureuh geus dibikeun. Nu teu meunang mah diengke-engke dugi ka komo bari dianjuk mah kitu. Hadirin atau iman rahimakumullah. Lamun kitu urang sadaya lamun adil nalika kesangna baseuh keneh dipasihkeun, lamun can wae digawe geus dibere upah eta mah lain adil tapi ihsan. Maka bil adli wal ihsan. Berbuat adil mah tepat waktu, ihsan mah samemeh dibere samemeh digawe geus diburuhan. Eta mah luar biasa. Hadirin wa iman rahimakumullah. Lamun eta upah teu dibikeun komo atanapi dianjuk, eta mah lain ihsan, lain adil, eta mah zalim. Hakna teu dibikeun kitu. Atanapi hakna nu kuduna tepat waktu ieu diengke-engke. Eta mah zalim. Para wargi kaum muslimin rahimakumullah, doraka teh gitu kasebatna. Barakallahu li wa lakum nafa'ani wa nafa'akum. Alhamdulillahilladzi hadzana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Lamun orang adil tadi dina berbuat baik, tepat waktu mayar upah, adil dina ngabagi waris. Nah aya adil dina berbuat jahat. Saur Allah Subhanahu wa taala fajazau sayiatun mislaha. Balasan kejahatan maka harus dibalas yang sebanding, yang setimpal.
adi lanceuk biasa keur laleutik biasa nama adina ngarebut cocokan nu jadi lanceukna biasana nu jadi kolot teh aa mah kudu ngelehan keun we ngelehan eta teh salah nu kuduna mah rebut gitu sabab bakal timbul leheung lamun disebutkeun ngelehan nalika aya kolotna nalika tidak ada dalam pengawasan orang tua bisa jadi nu jadi lanceuk teh dendam atanapi nu jadi lanceuk teh boga kesimpulan keur leutik mah boleh berbuat zalim gitu. Hadirin wa iman rahimakumullah kuduna mah direbut jazau sayatun mislah. Lamun batur neungeul ka urang maka balasanana diteungeul deui. Eta teh adil. Lamun lanceukna tadi teh mamah moal dibales karunya si ade teh leutik keneh eta namina ihsan. Nu kuduna dibalas teu dibalas eta teh ihsan. Batur neungeul karunya dimaafkeun we da ngaranna ge baru kurang hideung kurang ilmu atanapi kumaha we eta teh ihsan urang teh. Hadirin wa iman rahimakumullah. Lamun batur teh neungeul ka urang keadil urang sadaya ngalaksanakeun adil ku urang teh diteungeul bari ditajong eta mah zalim. Hadirin wa iman rahimakumullah. Batur nginjem bea 1 kilo dibayar 1 kilo eta adil. Teu dibayar-bayar beas teh atanapi gan 1/2 kilo geus pangalas geus moek 1/2 kilo eta mah zalim. Tuluy dibayar teh 1,5 kilo nu tadina nginjem 1 kilo eta mah ihsan. Isna eta mah naon riba mah pamenta ti heula. Kayak mun dibayar urang teh nginjemkeun bayarnya 1,5 kilo tan sebut riba atanapi nu nginjem eta teh kela dibayar ku abis 1,5 kilo real riba. Ari ihsan mah di akhir tah ieu pangmayar 1 kilo abi teh da ngarasa kahutangan asa katulungan ka naon katumu hirup cek balik lebihan 1/2 kilo eta mah ihsan. Hadirin wa iman rahimakumullah. Tinang tos urang sadaya beda-beda tipis antara riba jeung ihsan. Hadirin wa iman rahimakumullah tiasa disimpulkeun urang sadaya adil teh nempatkeun hiji perkara sesuai tempatna. Nya eta urang sadaya lalaki 2 bagian istri sabagian teh sesuai aturan Allah. Eta teh pas pisan. Dina berbuat jahat aya keadilan, lamun neungeul diteungeul deui. Eta teh dina hukum teh disebutna teh hukum kisos gitu. Bunuh dibunuh deui gitu. Punglak huntu hiji punglakeun. Diteungeulna batur mah dibalasna teh ari urang sabulan can cager. Urang itu mah geus saminggu geus cager. Kudu sampai sabulan gitu. Eta ku adil-adilna Islam. Nu mawi urang sadaya lamun aya maling aya kejahatan kira-kira kejahatan teh bakal berpikir gitu. Bakal aya efek jera. Hadirin wa iman rahimakumullah. Nya kitu teh perkara anu siga moal mustahil di urang mah hese tah. Sanes mustahil panginten hese mah moal bisa lain teu bisa tetapi hese. Tapi lamun urang sadaya
komo ayeunanya milih pamimpin tak gitu. Tapakaron orang sadaya mudah-mudahan sok sanajan orang sadaya rada pesimis milih pamimpin teh, tapi mudah-mudahan urang madar mah usaha hayang pamimpin teh nu adil, bahkan dina Pancasila ge tiba baheula keadilan sosial. Tapi eta keadilan teh loba ai pengadilan mangan susah keadilan. Para wargi kaum muslimin rahimakumullah, cag sakedu kapihatur, mudah-mudahan orang sadaya tiasa ngamalkeun sasieun sabeuneureun la yudrikuhu kullu wala yutriku kullu, teu bisa ngalaksanakeun sadayana ulah ditinggalkeun sadayana. Hadirin iman cag dugi sakedu doa robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.